Karnya gitu orang mana atuh can anu panglemes? Teu nyaho. Bahasa nu panglemes-lemesna dina bahasa Sunda mah teu aya lain orang Cianjur. Saking ku lemes-lemesna tuh tanyakeun orang Cianjur tuh. Saking ku lemes-lemesna nyebut popoyan oge dinten-dintenan. Jadi lamun kurang ditanya teh mah, "Teh, nuju naon? Nuju ngadinten-dintenkeun acuh?" Tah jadi lamun aya garong teh mah ka imah di ditu mah ulah sieun. Heuh nya lamun urang digarong pan disekap meureunnan. Lamun nu bener teh mah meureunnan. Robah modar sia. Tah lamun di ditu mah meureunnan jadi Robi pupus. Arek sieun teh